Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa yanbaghi li ahli ilmi alla yudhilla nafsah. Wa yanbaghi sareng penting li ahli ilmi pikeun ahli ilmu naon alla yudhilla yen teu ngahinakeun ahli ilmu nafsahu kana dirina ahli ilmu bitom'i ku toma fi ghairi matma'in dina salianti tempat toma. Wa yataharraza sareng yen ngaraksa ahli ilmu amma tina perkara fihi eta tetep dina itu madzillatul ilmi ari ngahinakeun kana ilmu wahlihi sareng ahlina ilmu. Wa yakuna sareng yen kabuktosan itu ahli ilmu mutawadhian eta anu tawadhu. Wa tawadhu sareng ari tawadhu baina takaburi eta tetep aya di antara takabur wal madzillati sareng madzillah ngahinakeun. Wal iffatu sareng ari iffah ngaraksa agama kadzalika eta tetep nya kitu deui sapertoskeun tawadhu. Yuropu bisa dikanyahokeun naon zalika itu madzkur tina tawadhu sareng iffah fi kitabil ahlaki dina kitab akhlak. Ansada parantos maparinan siiran sa Syekh al-imamu anu jadi imam al-ustadu ruknul islami tegesna ustad ruknul islam al-ma'rufu anu dikenal bil adibil mukhtar ku Syekh Adib Mukhtar si oron kana hiji siiran linapsihi kanggo dirina ustad. Inna tawadhu'a min hisolil muttaqi ilaih tegesna siiran anu neme. Inna tawadhu'a sayaktosna tawadhu min hisolil muttaqi eta tetep tina sapalihna pirang-pirang tingkah jalma anu takwa. Wattaqiu sareng ari anu takwa yartaqi eta bakal narima luhur itu attaqi bihi ku sabab tawadhu ilal ma'ali kana pirang-pirang derajat anu luhur. Wa minal ajaibi sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang keajaiban ajbuman ari ujubna jalma sombongna jalma wa ari itu man jahilun eta anu bodo fi halihi dina tingkahna man. Ahwa naha ari itu man as-saidu eta anu bagja amis syakiyu atawa anu cilaka. Am kaifa yukhtamu naha kumaha bakal ditungtungan naon umruhu umurna siman au ruhuhu atawa ruhna siman yauman nawa dina poenan karuksakan tegesna poenan dicabut nyawana siman. Mutasafilun ari itu siman eta anu narima handap tegesna maot teu mawa iman au murtakin atawa ari itu siman eta anu narima luhur alias maot nyanak iman sareng Islam. Wal kibriya'u sareng ari takabur sombong li robbina eta tetep pikeun pangeran urang sadaya sifatun ari sifat mahsusatun anu dihususkeun bihi ka robuna fatajannaban mangka kudu ngajauhan saenyana anjeun hakana itu sifat wattaqi sareng kudu ngaraksa anjeun. Qala parantos ngadawuh sa Abu Hanifah rahimahullahu taala li asabi ka pirang-pirang sahabatna Abu Hanifah azimu ama imakum wa wasi'u akmamakum kana kaol anu neme. Azimu kudu ngaageungkeun aranjeun sadaya ama imakum kana pirang-pirang sorban aranjeun wa wasi'u sareng kedah ngabentangkeun aranjeun sadaya akmamakum kana pirang-pirang leungeun baju aranjeun sadaya. Wa inna maqala sareng pastina parantos nyarios Abu Hanifah zalika kana itu kaul li alla yustakhaffa kana yen supaya teu dianggap ringan teu dientengkeun non bil ilmi ilmu wa ahli sareng ahlina ilmu.
Wayan bagi sareng peryogi li tolibil ilmi pikeun jalmi anu milarian kana ilmu naon ayu hasila yen ngahasilkeun itu tolibil ilmi kitabal wasiyati kana kitab wasiat alati anu kataba parantos nyerat hakana itu alati sah Abu Hanifah li Yusufa pikeun Yusuf bin Khalidin anu putra pamegetna Khalid as-Simti anu bangsa Simti indar rujui dina nalikana kembali ila ahli ka keluargana Yusuf yajidu pasti bakal mendakan hukana itu kitab sahaman jalma ya tubuh milarian itu man hukana itu kitab wakana sareng parantos kabuktosan sa ustaduna guru urang sadaya asehul imamu tegasna seh imam burhanul aimati anu jadi dalilna pirang-pirang para imam Ali ibni Abi Bakrin tegasna Ali putra pamegetna Abu Bakar qordasa muga nyucikeun sa Allah Gusti Allah ruhahu kana ruhna Syekh Ali bin Abu Bakar al-Aziza anu mulia amaro parantos marentah Syekh Ali bin Abi Bakar nika abdi bi kitabatihi kana nyeratkeun kana itu kitab inda rujui dina nalikana kembali ila baladi ka negara abdi wa katabtu sareng parantos nyeratkeun abdi hukana itu kitab wala budak jeung teu meunang henteu lim mudarisi pikeun jalmi anu ngajar wal mufti sareng jalmi anu patwa fi muamalatin nasi dina sosial jeung manusia minhu tina berpegang kana itu kitab wasiat faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaihi wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.